Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal karek jam 3:30 tapi memang lan juga hudang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira maksakeun mentong sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Guar munggaran nukelar jadi cimata nyamangsa narata cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh kerami antawis pameget istri nulad nyonto Kangjeng Nabi. Cunuk waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana paneja ati subaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawis nangahiji sagagang kembang kaheman saranggeui kembang kadeudeung ingkang rayi anu saja ngambah sagara ngarumah tangga neleman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi dorong doa tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anak king sejangotretkeun karetegning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu mata timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk diweuwuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun ropo. Para asatidah kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, miwa santri anu kusim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuh lemur tikawit bapak camat, bapak kades, kadus, RW, RT, BPD, lebek, tur LPMD nurancage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT anu hormatin simkuring. Ibu mewah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep ting-ting papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Mun ibu ngobrol jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Ibu udur leos ke rumah sakit dek naon ibu ke rumah sakit jawabanana hayang cager. Tah ari kuring nanya ka ibu ari ibu pangaosan hayang naon bisi hayang pangih jeung urang. Cek ibu pangajian teh hayang menang ilmu maka gerak tanyakeun ari ilmu teh boga fungsina. Fungsina ilmu teh al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Loba jalma neangan ilmu aya geus beunang tina eta ilmu deuk naon geuning teu saeutik sakola hanas maluhur nepi ka boga gelar geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti boga ilmu tapi teu cocok jeung fungsina. Da ari ilmu mah al ilmu nur ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi naha kanyataan mah kabeh ge barokah ilmu ngan hirup mah poek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi ditempotina kiceup kieu mah kiceup bareuki hees. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga atau pasea tapi naha ustad ge pasea wae. Ibu ge apal ka salaki teh kudu hormat geuning duit leutik mah jadi. Jadi ilmu teh karek samet-samet apal can jadi amal. Sehingga
urang apal dalil infak, dalil sodako, gening yatim diantep, parkir miskin teu ditulungan, nu dahar ge kadang-kadang mah diarantep, nu geuring teu boga ongkos ge teu diongkosan. Di mana letak ilmu urang nu sabenerna? Kadang-kadang mah ilmu boro-boro mah ku batur, ku awak sorangan ge ilmu teu geus ditolak. Heueuh well. Matak saha atuh jalma nu bakal menang ilmu teh? Jawabanana hiji, qalbun salimun, hate nu bersih. Lamun jelema hatena bersih boga ilmu bakal tawado. Lamun jelema boga harta alus hate bakal bageur. Jelema alus hate boga jabatan bakal melindungi rakyat. Nu paling paur mah kotor hate boga jabatan ngalayak rakyat. Boga ilmu kotor hate sombong ku ilmuna. Boga harta kotor hate adigung ku kongkorongna. Lempang ngadak-ngadak dongko. Tinggal tidur nepi ka dieu kuat gigi prig hayu ngawas. Nanaonan harta dikitu-kitu bari hakikat tungtung hirup mah urang teh sarua. Tungtung hirup mah teu RT, teu kades, teu camat, teu gubernur, teu bupati, anger boeh warna bodas bari teu make saku, artina teu bisa mawa loli-loli acan. Geuning tungtung hirup mah sarua. Mata kondisi hirup manusia teh ternyata gumantung eusi hate. Jelema beunghar alus hate bakal bageur, jelema sangsara goreng hate panasan. Batur meuli kongkorong ngadeg-deg sarua si eta ge meuli nganu batur bisa dijual, nu si eta mah henteu. Da tina lajada ladang cewek anu jam 10 teh geuning paket, anu koneng teh koneng pisan. Padahal anu nyiksa awak urang teh sebenarnya lain batur, lain dulur, lain tetangga, lain baraya. Nu nyiksa awak urang teh awak sorangan, kahayang diri. Keun ieu mah da bos ato ieu deuk beunghar oge, hajat dikieu-kieu ge sabodo ngantong diturutan ku ibu. Nah, da ieu teh atuh pikiran teh ieu 50 juta mah nu kieu wungkul. Sound system ge ieu teh 5 juta, ieu background aduh 20 juta mah nu kitu unggul padahal mu terpal we cukuran. Can hiburan keun bae da jalma aya ngan anu eueuh ulah sok maksakeun bisi kasiksa beres hajatna nu akhirna joget dina dangdutan, joget na bajidoran, bubar hajat jebleh. Pas ditanya cinta kunaon kamari joget ayeuna ceurik kieu cenah bubar hajat teh gede hutang kumaha cek kuring lebo. Keun ari bos ato mah teh jadi masalah da jelema aya ngan keur urang mah anu hirupna dihandap ulah coba-coba disiksa ku perasaan sorangan. Ulah tapi pon bos ato ge loba duitna loba tapi nah jiga nu bingung apan geus loba bayareunana. Nama rukikieuan lain bayar ieu background kieu-kieu mahal ieu panggung can sound system can isuk hiburan canana gerhana. Tuh ayeuna ibu teu boga duit datang ka dieu enjoy teu burung seuri naon bayareun tinggal lalajo. Matak nu ngaran hirup beunghar teh ulah hayang ngan lamun dibere ulah nolak. Beunghar ulah hayang lamun dibere ulah nolak. Tak ieu teh rumus hate. Matak dina ilmu teh jelema teh hiji aya nu wawuh kana ilmu, dua aya jelema nu bisa migawe ilmu. Jelema karek wawuh kana ilmu cai kolomeran ge dianggap lautan, malah mandar ka dituna lauk dina akuarium ge dianggap lauk ti lautan anu lega bari jero. Maksudna jelema karek wawuh kana ilmu sombong asa aing pangbogana eta teh karek wawuh da lamun dipigawe mah urang apal ilmu mana gawe. Pan ibu teh arapal alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah rabbul alamin nu mangeranan saantero alam eta teh ilmu apal-apal. Pertanyaanana mana gawe? Gedong boga, sawah boga, mobil boga, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalamun jelema rumasa ka Allah menta beunghar punten kana BLT teh tong hayang. Pan ieu mah beunghar heueuh kana BLT teh nepi ka nyisi kudi kades dicarekan kades gelo camat edan cinta kunaon batur menang BLT aing henteu pan emak mah gedong boga sawah boga ngeuh dah hayang tah ieu teh munafik ari ongkoh menta beunghar aya kana BLT hayang weh
Waduh, tompo sih bodoh teuing urang mah ceramah kitu emang kadar eta anu kasih duli. Dalamun jelema boga alhamdulillah mah sadar diri. Gedong boga, sawah boga, motor boga, kurumu yang nomor BLT geuwat tolak punten moal ditarima pangmikeunkeun kasih miskin, pangmikeunkeun kasih tim tuh bisi teu kabagian lain hak mak mikeun ka ditu sanajan ti nagara maka pilih menang wayahna pangmikeunkeun ka ditu moal aya omongeun lamun jelema beunghar kararitu. Tah alhamdulillah teh gawe. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah gawena tong asa kapuji da puji mah nu Gusti Allah. Lain urang hak naon mah jeung dipuji. Asa riweuh. Hak naon urang mah jeung kudu dipuji geura sok. Ibu dangdan sakabok make up dipake blas on ongkoh turun tina imah kurumuy budak tetangga ieu eta beungeut amek teu ieu teh beungeut ngan kada budak mah ceak ieu eta beungeut kunaon ibu amek lantaran dina hate aya penyakit ngarasa diri geulis. Coba lamun diri teu rumasa geulis ya eta banget heunya naon ari nu kieu da banget geus bener kunaon urang mah jeung amek lantaran aya penyakit hate rumasa diri geulis. Mata rumus hirup adalah gumantung hate tiung saragam baju saragam keur naon lamun hate teu saragam. Dan kudu disaragamkeun mah lain tiung lain baju tah eusi hate. Tiung saragam bisa dibeli, baju saragam bisa dibeli. Tah nu hese mah nyaragamkeun eusi hate. Anaha ibu yakin ayeuna ibu ngareneng saragam hate cantang teh. Bubar ti deui gujur si diomongkeun. Deket jeung nu urang apal teh mana si ece eta nah kitu bukelek. Bisa jadi. Padahal awak mah ngareneng tapi hate mah cantang teh. Sama bahasa Sunda mah ngomong lagi lautan lega jeung jero bisa diteleuman tapi hate deet manosa hampura hese dikomen boro-boro mah ibu jeung tetangga jeung baraya jeung salaki teh geura anger bu teu bisa dikobet hate nu sabenerna well bener tuh mata ieu teh hampura ieu nu datang ieu teh palsu nu hadir ieu teh nu hadir ieu palsu. Paku sobat kuring pasopian kades ngarana palsu amat sumping ka dieu palsu dan nu ngarasakeun mah hatena sorangan mata loba geuning camat ngeluh dan kuring gaul jeung camat cepat camat aduh capek sana jadi camat teh aya abdi sebolong bentor geus eureun. Ibu ngeluh ka kuring da jawaban enteng capek cep hirup di dunia teh geura balik ka akhirat jung. Tong sok loba ngeluh hirup mah nikmati jalani syukuri. Matak jalma nu alus teh adalah jalma nu narima ayeuna ibu bulu panon geus alus tarimakeun sakitu-kituna. Ieu mah disambung ulik-ulik ka luhur atuh numpuk kuring buat kiceup buat jiga nu beurang. Balik ti dieu mau motor dibusruk kana susukan. Nah nilep ku angin kakara ya Allah lain Allah nu disalahkeun bulu panon dudut bener sama biru geus ketergantungan mun ibu-ibu ketergantungan kana wedak dekok wedak baeud nah ketergantungan majar geulis teh ku wedak padahal mah loba jelema anu teh di wedak geulis jeung kira-kira teh geblek mah tong maksakeun meuli sukun ka skincare atuh nah kasiri teuing jadi ingkira teh sabelah kabelah kabadan sabelah henteu atuh jadi belang pan beungeut glowing da punduk merenge henteu ana dalin ka emak hirup tenang tukeun kahirupan manusia gumantung eusi hatena mata lalakon hirup na gerhana ge ceramah kieu teh jujur palsu. Tadi mah nyaritanya ka miskin ya ka yatim nulung nu butuh nalang nu susah eta teh ulah waka dianggap sabenerna palsu sabab ibu can lalajo ahlak kuring. Nah ibu geus lalajo kuring barang bere ka batur acan pan maka ulah waka dianggap ceramah kieu teh. Unggeuk jeung seuri peh ngan ulah waka diyakinkeun yen ana gerhana eta sifatna lain. Hate kuring nu leuwih apa? Ayeuna we ayeuna ceuk bos Anto tinggal kieu sae ceramah teh. Nyaah ka yatim nyaah ka miskin ayeuna mah punten amplop moal dibikeun
kita naha mah aing mal dibikeun dan dibagikeun ka fakir miskin nu aya di Sumedang kumaha cek kuring tong kitu atuh. Matak ilmu karek bisa ngomong mah hampura can jadi ilmu da ilmu mah hiji tempo omonganana dua eusi hatena tilu pagaweanana. Jadi ilmu teh patokanana adalah gawe. Kartos Bismillahirrahmanirrahim. Kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas, Ar-Rahim nu Maha Asih. Mana gawena? Mana gawena? Tuh Gubernur Deddy Mulyadi gawena. Aya anu butuh ditulung, aya rakyat teu boga imah pangyieunkeun, nepi ka ayeuna teh alhamdulillah aya perubahan geuning. Susukan-susukan anu mengpet jadi henteu, aya yatim disakolakeun. Heuh si Egi tuturkeun ku pejabat handap ti mimiti kabupaten nepi ka bapak camat nepi ka kuwu nepi ka kades tuturkeun da gubernur teh geuning boga gawena nyaah ka rakyat demi rakyat nulungan rakyat tah eta matak prinsip pejabat mah lain pejabat datang rakyat kudu nyamut kali-kali mah pejabat nu nyamut rakyat bae da urang mah cek Deddy Mulyadi tuh. Aduh kuping kondes. Nah ada itu mah kades wana raja lain kades ieu. Nah, sabab nu ngaran kahirupan mah mutualisme, silih ka butuh. Da ibu ge datang kuring entong nyamut kuring entong. Da pasti datangna hiji di ulem, dua di ongkosan. Justru anu salut mah ibu, eueun nu ngongkosan datang. Bener tuh. Nah ngagerhana wajar datang hiji di ulem dua di ongkosan. Lalu cek ibu kumaha lamun ti di ongkosan eudeup datang kana asuh udon mah kejeung moal aduh da lain karena ongkos kuring mah kegiatan demi Allah lain matak bisi ibu rek nulung kuring teu boga duit sok ulem ngan kieu we kuring teh bawa mobil make bensin tah kieu we pandorongkeun we mobil urang nepi ka lemur sakit daripada ibu paeh di jalan nya bensinan atau mutualisme. Nana gerhana bisa nyarita di dia tempat aya dua nu berjasa hiji bos Anto nu ngulem kuring kadua ibu-ibu coba bos Anto ngulem kuring ibu-ibu eueuh ngarek ngomong jeung tukang son pan ieu teh mutualisme silih pika butuh matak manusia mepek geura silih ajen lalakon ilmu teh eta. Kadua ieu urang kali rumah tangga ibu aya kahayang bade ibu ge sok ngadoakeun geuning ka budak nu dikawinkeun sing sakinah sing mawadah sing warohmah kitu bari manehna ge cari nul beungeutna cari nul panonna bati jebleh peuting berarti sakinah teh hese rumus atau rumus hayang sakinah mawadah warohmah eta teh kahayang ai kahayang butuh jawaban gede kahayang teu dijawab itu ngawaduh ibu hayang beunghar jawabanana getol usaha bapak hayang beunghar jawabanana getol usaha bapak hayang dipika nya aku pamajikan jawabanana kudu nemokeun tanggung jawab ka pamajikan ulah ai pamajikan hayang geulis ai lipstik teu dibere bari ngareut kasalakina mah eueuh artina apa nu ngaran hirup teh geuning kahayang teh butuh jawaban pak camat baheula hayang jadi camat jawabanana IPDN sakola di IPDN modalna gede mata wajar jadi camat da modalna ge badag lamun nu di luhur hayang jadi pejabat rakyat hayang jadi pejabat modalan ti ayeuna naon sing nyaah ka rakyat leutik anu gering pek tepungan anu susah pek gerak talang nu bingung pek gerak tulung budak yatim pang nyakolakeun engke teu tinggal kieu widi abdi wios lamun jadi pejabat nyalon kabeh bakal ngadukung sabab rakyat butuh pejabat anu bener-bener nyaah kanu jadi rakyat ini mau datang teh ari kampanye ungkul bosan aing mah mun keur hayang nepi ka tina mobil teh geuning dibukakeun ibu daramang nyaho teu jeung sia cing atuh bager teh ulah bager dadakan nalika dek nyalon bager teh kudu karakter hirup kudu tiba heula mata pada Deddy Mulyadi gubernur anyar jujur itu bukan pencitraan tapi karakterna emang gitu Pak bener karakterna we nyaahan teuing urang mata bisa jadi kuring karek boga ilmuna
gubernur nu migawena kuring nu boga ilmuna bisa jadi ibu nu milampah nama mata kurang mutualisme silih pika butuh. Iya barudak rumah tangga hayang sakinah mawadah warahmah butuh jawaban. Naon jawabanana? Da ieu mah pasti jongjona atuh tanggung jawab kolot kabehanana. Engke geus 7 tahun ka ditu. Geus 20 tahun ka ditu, tah ieu korban. Sabab ngaran-ngaran rumah tangga hayang sakinah mawadah warahmah teh butuh tangtu. Sugan karena geulis lain. Da geulis mah relatif 30 ka handap geulis hampura 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis mata lamun budak ABG gumeulis antep datang kuring sareng ngeok ka ustadna gerhana antep ngalamun ini gerak cekek nah teu pantes cumentil bari geus kolot geus eueuh modalna geulis tuh karek bener budak ABG mah sareng ngeok ka gerhana antep geulis boga modal gumeulis tapi ini sarangnya ustad bayang kitu itu sadar incu bener mata hakikat hirup teh lain karena gelis mah jujur relatif pan ieu ge baheula mah ibu-ibu nu usia 40 ka ditu mah abdi yakin ieu teh bentang nu Sumedang pan ayeuna bentang lagi geus leungit cahayaan ieu mata gelis mah bari ruksak bau kidung jadi bodas lembang gagah jadi lemah ngomong capetan jadi balelol orok eueuh huntuan seripan lucu coba nih biar pun tuh seripan liur aki-aki ngadar sukro dorok-dok keur ngora mah resep nu ngadengi pan geus kolot mah ngadar sukro ngadun meng bali jero sakapeung huntu kateleng sukro keluar jadi urang ngolotan teh kudu nambah kadewasaan lain beuki kolot kalah beuki bobolonon bener gelis mah relatif bu buka budak hiji gumelis 2 cumentil 3 pakusut 4 awut-awutan 5 ya geus eueuh pika bitang awak tina langsing bepleng badag baheula mah anyar panganten digegepan teh di dieu pan geus boga budak 5 mah teu tepung-tepung asura mah hayang teh pareum satuluy ada tinggal ngeusang boga budak hiji gumelis 2 cumentil 3 pakusut 4 awet-awetan boga budak 5 eueuh pika bitang sok lamun karena geulis ibu da urang teh pede ibu teh nyingeurepan salaki teh naha geus leungit geulisna bener mata tugas agama mah deui supaya ibu dipandang geulis anggar ku salaki idza nadorta ilaiha sarotka di mana direret kudu masket ditempo kudu sono imut lucu ngeuleunyu someah darede alus budi hade basa ka saha teh ibu ka salaki ieu teh cik abdi ge palsu ieu teh darangdan seker kobok aduh make up dipake plus on ongko deuk pangaosan coba di imah daster merengkel kesang oge tuh bolong cenah hongko ya meureun ieu mah nu jujur we bolong jigana lain ibu ieu pisan meureun kitu tuh nya urang teh palsu eta kahirupan aslina urang teh saha atuh padahal cek agama mah hayang sakinah mawaddah warahmah teh idza nadorta ilaiha saratka direret kudu masket ditempo pikasonueun imut lucu ngageleunyu someah darede alus budi ade basa kasaha kasalaki tanya salaki pak resep kan loba karang resep nyieun 80 mayana kagogeun kana beungeut salaki aya ka pasar mah pupus deui da ngewa atuh nah dangdan ibu gelis ibu lain keur kuring dangdan ibu gelis ibu lain keur batur nu mere mas kawin salaki nu ngimahan salaki nu barang beres sakali salaki tumplek kabeh awak ibu kabehanana keur matak tong sok ngamumurah diri ieu bitis katempuh ku urang kan lumayan gratis nempo mau sok kitu na negerhana nempo da boga panon opan ajangan mah kudu peureum sing gablek pikir keur mawa mobil peureum atuh tikus lu ya henu kieu we
Gelis mah relatif 30 karep gelis 30 kalau geus eueuh nu ngaran gelis sugan harta bana blah beungharna bos Anto hampura ada anak nama angerti nol deui bener beungharna bos Anto asli pak anak nama ti nol deui mata keueuh we rumah tangga kumaha cek duaan da moal nyarane kakolot saumur-umur atuh ade otak nduk neongan teh urang mah ka nu beunghar teh bapakna jeung indungna pan aya anakna mah anger kitu mata kekayaan mah lain jadi jaminan udang sigrong mobil mewah sawah lega can jadi jaminan jongjona rumah tangga tuh artis garelis mobil boga sawah naker geuning cereng nah ayeuna urang Sumedang sangsara aya imah butut ararawe berarti harta lain jadi jaminan dina rumah tangga sabab urusan harta mah cek Allah teh kieu pek ku kami dibikeun harta ngan jongjon hirup dicabut kok ku kami jongjon hirup dibikeun ngan hampura harta dicabut milih mana ibu deuk milih harta tapi jongjon hate henteu deuk milih samsara tapi jongjon hirup milih nu katilu boga harta bari jongjon lamun milih harta bari jongjon eueuh deui carana geura bikeun ka fakir miskin geura salametkeun jelema anu sangsara pangieunkeun imah anu teu boga tulungan jelema anu butuh maka jongjonna harta na awak urang teh aya doa batur nyurucun cai panon tengah peuting ngadoakeun ka awak urang well ieu mah ari hayang harta jeung jongjon ayeuna pedit matak doana teh sing beak sing ku tuyul sing ku garong kitu eta teh nah sabab nu ngaran harta mah kitu keneh maotna urang ukur jadi hak warisan bedituna jadi alat papaseaan harta lain jadi jaminan rumah tangga sakinah mawadah warohmah nah ari nu sieun ku bangsat saha dan nu beunghar sok pacamat pidato wayahna hansip wayahna RT ngarona nu beunghar mah sae pacamat cek nu miskin nu miskin mah teu hayangeun ngarona nah aya bangsa kira teu keung da eueuh paokeun aya lain coet jeung mutu tapi keur nu beunghar mah pak ku bangsa teh keung nah sabab loba palingeun duit ge nepi ka gepokan sieun nu beunghar ku tuyul keung mana bukti nyieun tolak bala gambar pedang ayat kursi ditapelkeun lawang panto naon eta tolak bala ngaran naon tuyul teh asup gerak tayangan imah jelema sangsara nyieun tolak bala henteu pantona ge rujan matak tuyul teh blos gitu ku keuyeut ge sieunun ku tuyul teh geuning ngome keuyeut teu keueung panyakit dia datang kadang-kadang loba duitna loba bubutuhna teu boga duit eueuh pangabutuh hirup mah talung keneh teu boga duit eueuh pangabutuh daripada loba duit nakar pangabutuh duit loba ngan pangabutuh ti peuting wae geus diitung isukur ieu tung urang teh ukur ngitung wungkul nya bos Anto ge loba duit teh sapeuting teh dihitung tenda sakieu son sakieu dangdut sakieu bajidor sakieu wayang sakieu karpet sakieu sewa tempat sakieu kade abdi bisi kaliwat nah gerhana sakieu tuh berhitung gitu alah nganyuh berhitung ayeuna ibu berhitung teh sapeuting ukur kieu aya berita cenah euy aya gerhana dek lalajo geus teu berhitung naon-naon matak hakikat kahirupan lain harta nu matak mawa kasenangan hirup matak urang tong ditumpakan kudunya hirup mah anggur urang kudu bisa numpakan dunya tumpakan dunya teh lain kalau urang ditumpakan dunya leuneng tilu ku pelet sugan jago pelet urusan teu payu mah anger mun nya ge pelet moal nepi ka 40 tahun can kawin kades oge kades Sofian teu baheula 25 nikah teu bogaeun pelet tapi naha payu nah di urang nu jago pelet hese jawabanana abdi mah levelna terlalu tinggi level jodoh abdi pendamping anu tinggi teuing lain nu tiu ngaguyupuk lain nu pinter sholawat lain nu daek ka masjid lain nu osok pengajian tapi abdi mah deuk neangan nu teu beuki duit tiu ngaguyupuk gamis ngangsal Quran kabuka
hadis ka aji anger bu tadi bere resiko mah jamotrot bener iya batak abdi medep neangan teh nu teu beuki duit tuh di tukang aya emak cenah asep teu beuki duit mau mah depan emak teu beuki duit oream anger oream kudu kawin jeung kolot diajak sare ngadon batu kitu jadi lain ku pelet jago pelet jeung aya pelet kieu sun adus banyu suci kang adus badan kaula kokosok nyawa rohani mulyakaken indatullah Syahruju Cahya Fatimah Jalil Karim bintu Muhammad wa alihi wa sahbi ajmain irung aing kuwung-kuwungan terang aing macam terangan pipi aing kutumirian bibir patemu seuri puntu patemu cahaya serenge baracak syaratna genep poe genep peuting kudu kieu nah da karon garing huntu leos deui kawetan cukuran wetan Allahumma Sri Sadana mayar-mayar di buana kabogo hurip sajagat aji sungsang larang berang aji sungsing larang peting buah holdi aci aloh la ilaha illallah cinta abah kadi teh minta pelet kalah ka teh Idul Adha poho cinta dikumahakeun teh bah tiupkeun kana cai sabarakali gumantung wedal kuring adalah jumaah naktu kuring adalah genep mata kemun di Sumedang aya nu bogoh ka kuring pek panggil namaku dalam tahajud Toloy puasa genep poe gara sok tibatan payu mah ngadon begung sabab ngaran jodoh pati bagja cilaka lain diatur ku eta tapi diatur ku Allah Ta'ala mata kru kurang mah geus we pasrahkeun kanu kawasa da ari Allah mah uninga mana nu leuwih hade ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot kira-kira cek ibu genah jeung nu beunghar bari kasep ngeunah jeung nu petot cek kuring mah ngeunah jeung nu petot nah ibu teu galak timuru ka nu petot deuk balikeun teu kajeun sia teh mah coba lamun kasep bari beunghar hiji nya nyautan hate kadua galak timuru katilu sieun di paling batur nya kasep nya beunghar coba jeung nu petot deuk dua poe teu balike man sabodo lakurkeun we jadi aya hikmah di balik eta jelema sangsara hikmahna ku salat asup ka surga jelema beunghar mah teu cukup ku salat tanpa bareng jeung zakat jelema sangsara mah salat asup ka surga teu zakat ge teh naon ditanya ku malaikat di mana harta dipake naon jawab ku sangsara teu gablek malaikat cek malaikat juga ka surga lah ku salat coba panu beunghar teu samet salat tanpa zakat sabab di mana harta dipake naon lamun loba yatim teu katulung miskin teu kabantu maka ditanya di mana harta dipake naon salat eueuh pangaruh tanpa aya tatangga anu lapar bisa kabere otak cukuring ge hayang beunghar teh ulah ngan lamun dibere tong nolak hayang beunghar mah bisa stres kamari geuning bapak-bapak dewan anu terhormat anu nyaralon dewan teteh hayang jadi dina teh jadi teh geuning asup ka rumah sakit jiwa kunaon ku stres ya bu jeung panggih jeung kuring di jalan kur kieu we memakai kaos partai si eta coblos ari abdi panya teh kitu usum kampanye kan nurutan abdi ge coblos ditewak ku dokter deuk disuntik abdi mah waras nah tadi kikituan maturan si eta cinta kunaon make jeung jadi rada gelo kitu nyalon ngan teu jadi stres kunaon ku hayang mata hirup manusia mah tong hayang tong mung kumaha kodratna kumaha takdirna ibu ge mungkin bisa jadi hirup di Sumedang teh lain menang kahayang hirup di kampung lain menang kahayang hayang nama di kota ngarasa gala babari ternyata ibu teh bersyukur ngeunah keneh di kampung mah duit 15.000 wae mahi meuli we bea saleter 12.500 sesana 2.500 meuli we cenge geus we atuh awadangana tuh teang ka sawah jonge jotang babadotan pucuk tritong leuncat takokak garas we geuning jarang coba di kota pak ratusan ribu mah teu jalan akhirna urang teh deuk dahar wae mikir jeung naon dahar restoran mana nu diungahan nu miskin mah teu mikiran restoran teu mikiran dahar jeung naon nu aya we dileg-leg matak jag-jag penyakit sumberna lain tina dahareun tapi penyakit sumberna tina hate anu rungsing penyakit sumberna lain tina kadaharan tapi penyakit sumberna tina hate anu rungsing batur nyeun gedong nyeri hulu kunaon hate batur meuli mobil ratu angen kunaon hate
batur meuli kongkorong nyanyautan saya teh basirahna kunaon hate, batur meuli sawah ka rumah sakit kunaon eta hate, batur meuli motor paeh. Jadi ternyata urang teh disiksa ku hate sorang. Ibarat jelema nu keur bobogohan gering teh kunaon ku hate. Kamu mau kemana? Tanya si riuh. Gila, kok lama nggak bales-bales padahal online cek urang nah maka jeung kudu jadi diomongan peda online di WA teu ngabales paduli udah ek bales entong atuh. Kalau orang asa curiga kunaon ya beberapa gitu kan pengalaman bisa lagi di mana telat saeutik jam motor nah itu ngabalas bawa WA-an jeung nu sejen aing kos bobolonin pisan hirup beger teh geuning. Tapi dah heueuh nu keur beger mah aki-aki ge eueuh buukan ngadak-ngadak digolok. Ngadak-ngadak sirana dileuciran atuh kala kabeuki heran. Jadi cinta teh membunuh logika kan. Maka cinta nu hade mah adalah cinta karena Allah Ta'ala selesai. Rek jadi teu jadi bae ya Allah. Neng teu tulus jeung kabogoh anu ayeuna bae neng tong jebleh engke ge bakal aya nu leuwih ti si eta. Bisa jadi kabogoh neng leungit nu datang nana gerhana. Nah, kalau pro ari heueuh kunaon mempertahankan jelema nu geus embung dipertahankan ge sok olo-olo kira-kira mungna jug sabdi ka tu ingkah engke ge bakal aya datang nu leuwih pantes tibatan si eta meunangkeun urang kauleman bareng keneng nu kieu teh apana sakalian sugan ngebul tina sirahna sabab katang tua anu sabenerna lain di urang lain di ibu lain di Allah bener. Nah kuring 40 tahun can kawin menang kahayang dah henteu hayang mati bareto punten bisa di aya rana nah menangna jadi rana menang kahayang mata teh tong sok dibuli ieu mah aya rana yai amit-amit ulin saeutik rana mah geuning heueuh ulin saeutik rana bengsret tong sok kitu da lain kahayangna saperti kuring 40 tahun can nikah da lain kahayang demi Allah Bu. Nah tuh bisa jadi Allah dek mere nu leuwih pantes ka diri kuring matak nungguan we henteu teuing urang dieu teuing urang mana teu nya hal itu aya nu amin ya Allah. Urusan jodoh mah gaib matak jodoh pati bagja cilaka lain aturan urang tapi aturan Allah nu maha kawasa. Idza nadarta ilaiha saraka dua idza amartaha atau atka di mana dititah pamajikan teh wajib patuh ka salaki dorengekeun yeuh sabab nu kadua mah nyiniran wungkul idza amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh. Siti Khadijah bojona Nabi lamun dititah teh atuh keur tunuh we Siti Khadijah teh ya Rasulullah abdi mah tunuh kumaha cik Nabi tunuh nya wios lamun abdi kulem ti payun kela cing pangyanakeun cai Nabi teu ngetes da langsung atuh keur tunuh teh buringas saha ibu Siti Khadijah lain ieu pan kuring teh keur nyaritakeun Siti Khadijah lain nyaritakeun ece da ece mah atuh keur tunuh dititah moal teu nyegag atuh pamana mah kulem tunuh atuh cing panyaut kopi kusia kokon kitu panyaho pamajikan teh hees kitu le si kos Belanda ngajajah we ka ieu teh ta ieu merekna teh ta ieu Siti Khadijah mah dititah ku caroge atau bunga nah di balik perintah suami ada surga yang dijanjikan si ngarti ketika dinya ibu dititah ku salaki teh ada surga yang dijanjikan nya mah nanya kopi bos mah nyaung oke mah ke kamar siap beresan spray mah goreng sanggup siap surga teh numpuk di imah teh ieu malayan aduh sidik salaki keur boga pangabutuh ngadak-ngadak mandi jam 8 puting dengan HS itu tong sok kitu
tong sok ngaladenan salaki gumantung tina pamere ai gede salaki mere 6:30 sarung geus diceklan mah sono keuleuh aing mah kawe kitu patut teh nalika salaki teu boga duit paplengkingan dina kursi kalahkan nolol tina jendela deuk di dieu 100 di dinya pek molor jeung tumila tong ngaladenan salaki gumantung tina pamere punten lamun aya ibu-ibu nu kitu ka salaki ngaladangan salaki gumantung pamere naon bedana harkat jeung darajat urang jeung nu di jalan rok pono kaluhur ikan si buuk di beremang aduh lol eta teh lol kade Sofian tujuh kieu om check in om nya urang oge tah oh pan abdi mah balikna sok penting wae sok panggih di jalan teh cari cingna teh hanapeun caringin geuning aduh khawatir baheula mah keleutik sieun ku jurig jarian ayeuna mah ditepati sieun ku jurig jarian teh nah hanapeun tangkal caringin teh araraya aya mah cengkul jeung teh sabaraha cicing heula mampu walau mah nyeting geus boleh es bonbon mun ngaladenan salaki gumantung panganna pamere naon bedana harkat derajat urang jeung eta kan ibu teh geus tarima abdi nikah ka peuting geus bapak ibu teh pan geus nampi mah sagala rupa ge kudu ditarimakeun Ida amartaha atau atka di mana dititah ku salaki wajib patuh mulai keur bobogohan jeung heueuh apel ditanya nah teu ngarokok dompet tinggal wios lah cece abdi heula ngaku sok ngaku biar aya kahayang ka lalaki teh kitu geuning tapi kok nah teu ngarokok nya teh artosna tinggal wios cece abdi heula kopi balenyang meuli kopi kocekkeun 80 kali baru putak kitek ngalah lekoh mejarkeun duh eta nyoguhan ge punten ge lanjut ih coba nu geus kolot kieu niu kopi mah tontrang di jalan teh dari noroweco budak di dia di pangku kecerot polona tadinya alus saja bikon kasalaki mama bapana surukut pangset buat di endrin salaki kunaon ku teu ridho dititah ku salaki mata ida amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh tilu hafizat kamalika wa nafsik kudu bisa ngajaga ngariksa diri jeung keluarga ulah kaluar ti imah tanpa ayat izin ti salaki mata ieu pengajian cantang tu jadi ibadah tuh nu ibadah menu cari cing di imah keur masak keur nyangu salakina sumping mah nah teu os pancek ustad ge teu meunang kaluar cek ini teh anu sadurus ilmu tong ganggu lah anjing kenapa hayang cukupi pahit ini teh juga hafizat kamalika wa nafsik tong kaluar ti imah tanpa izin ti salaki tuh nu teh datang ka dieu mah na teu ngaos pancek ustad kitu menang kaluar ti imah tanpa izin ti caroge coba ieu teu diizinan ge baraksakeun cek pamajikan teh atos aya urang tuang dekul barang dahar ibadah gede ibu coba ieu na teu sadar salaki ibu keur papalengkingan kursi poe ieu salaki ibu teh keur nungguan ibu bari ibu teh datang nanti lohor ieu teh salaki teh bok lila teuing pamajikan teh ngajina engke teh balik we ka jam 5 dihoak ku salaki nalila teuing deuk naon jawaban selfie heula kumaha cek ibu ngaranna ge pangaosan atuh otakna cek aing ge hayang mantau ka ditu ka ieu keparahian dengan cenah we di imah goblok salaki teh eta ladang pengajian jadi nyarekan salaki watak punten nya bisi Bos Anto masihan tuangan tong dituang cana ka bumi sebagai bukti seperti abdi oge lamun ku Bos Anto dititah tuang moal keur bukti deuk dibawa ka imah
sabab lamun di dahar di dieu paling sate 2 siki ari di bawah mah 20 atuh kudu aya bukti nah kudu aya bukti nah hafizatka malika wa nafsik sing bisa ngajaga ngariksa diri jeung keluarga harta bana tong wani-wani mere ka masjid tanpa izin ti salaki tong wani-wani bager ka batur tanpa izin ti salaki ibu teh kudu pedit hirup teh tanpa izin ti salaki adalah raja keur ibu aduh berarti aing ratu tilu kaopat tugas salaki mah toong ku ibu dina filosofi orang Sunda disebut budaya dina budaya aya nyumput gening tugas salaki teh hiji ngawur ka pamajikan ngawur kan sok aya bahasa wur awur beas nadi awur ngawurkeun beas naon tugas salaki ngawur ka pamajikan bere napako lahir bere napako batin lahir kudunya batin ku agama maka teangan ibu nu subuh-subuh sun kening ka ibu ibu teh gugah aya naon aya gerana tepan subuh teangan salaki nu kitu maghrib ibu geus salat mah tong wara ingkah geus salat teh wiridan heula zikir heula teangan lalaki nu kitu mah geus isya teh tawasul heula shalawat heula doakeun inung bapak urang nu tos teu aya teangan salaki kitu teangan salaki anu subuh adan gigireun ibu teangan aya Allah maka jeung Allah tah jeung Allah urang mun boga pamajikan deuk adan kana celikna ku aing gareget hese wae hudang moal ditongengkeun adan ge atuh hese wae hudang we tahlil we nah teuing jelema nu hese udang mah deui ieu teh kudu la ilaha illallah engke ceuk pamajikan puguh da aing teh geus modal teangan lalaki nu merhatikeun akhirat ibu mah geura salat mah geura ngaji mah aos Quran mah wiridan berarti ieu salaki teh lain merhatikeun lahir ibu tapi merhatikeun batin ibu lain hanya sebatas bareng di dunia hayang bareng nepi ka alam akhirat teangan lalaki nu cinta sejati di dunia nepi ka akhirat lain ukur maraban wungkul lain ngabajuan wungkul ngimahan wungkul tapi batin lagi kudu diperhatikeun ku agama heuh aya eueuh lalaki nu kitu Pakade Sofyan dek nurutan urang adan ke subuh sok gigireun istrina Allahu Akbar da urang yakin istrina kieu so ustad nah sabab teu biasa aya eueuh lalaki gitu aya kangari abdi ceramah di Banten Pak cinta pernah mengadarkan ke pemajikan urang cenah dewek euy pan kitu bahasa Banten dewek cinta iraha apa bahasa pemajikan maut rajin daek adaan nungguan pemajikan maut cinta ari eta adan ngajak sholat lain ada naon pileuleyan nepi ka eta salaki nyebutnya ka pemajikan jebleh di luhur kuburan moal aya deui aing mah asa bosen ngadengar lagi pemajikanana maot salakina jebleh di luhur moal aya deui nu dipikanya ku bapak bari urang aya di dieu teh keur maca talqin nah cinta nu mayungan teh saha teh nu mayungan teh apa saja itu maut berarti maka buaya tulang keher teh nya euy nu gage junuh eta ka kuburan moal aya di istri depan setia aya nu mayungan awe lain cinta saha eta nu engal buat hayang ngajejek aing mah matak sanyaahnya anak ibu kasalaki anger bakal berpisah sanyaahnya anak bapak ka pamajikan tetap bakal berpisah matak dunia mah hanya sebatas diri sesampiran badan sesampaian mun akhirat langgeng matak teangan lalaki anu merhatikeun urusan akhirat heuh ya euy nu kasep keneng ya barudak naon kasep teu boga duitna
mending ngegoreng boga duit kena ada banget bisa ditutupan ku gambar kira-kira era mah foto we urang tepelkeun kana beungeutna lah. Jadi jangan lalaki nu merhatikeun lahir jeung batin, lahir dunya batin agama. Imah pageuh baju teh dari seubeuh kongkorong boga geulang kapeser raos. Raos ngan ibu teh kadang-kadang mah kurang bersyukur 1000 kaalusan salaki sok eleh ku hiji kagorengan salaki. Mata punten di sini di aya randa orang-orang budak jadi korban tong sok nuding Allah melain Allah tudingeun saha nu kudu disalahkeun adat sorangan. Ieu pas ya pas salaki lah dasar si bagong. Kumaha ceuk salaki naon mana nyebut bagong berarti saya penting aing HS jeung bikangna. Kumaha ceuk anak mama bagong bapak bagong ari abdi anak bagus saja. Rag-rag talak bubar rumah tangga anak korban kakara we ngalanyun. Mata nafsu tong sok digugu badan anu katempuhan. Kumaha atuh lamun hirupna jeung Allah lain kitu lain kudu burger ama kasalaki wirid. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub hate bakal jongjot lamun salawasna hate zikir ka Allah ibu ama ka salaki nagong na beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ama keneh yasin pan salaki teh nanggep ka ibu bari ngodok duit 2 juta jawab ke ibu sadaqallahul adzim praktekeun ku ibu wayang mun amak kasalaki lain lakat dasar disarekan komong mamawa setan jeung iblis mending ge pake wirid 2 jam pas ya lumayan 2 juj meureun dina maot ge ditanya teh man rubuka meureun genah jawabanana nya geus dikeurkeun maca Quran coba keur lakat dasar ieu nyarekan salaki man rubuka goblok salaki wah dikepret ku malaikat turutan mun amak kasalaki kitu. Ayeuna balik ke dia di mana mah subhanallah alhamdulillah mau teh kieu ceuk salaki gerak keluar tina kurungan mau teh karuhun di mana ieu hayang keuleuh atuh dah patokan salaki teh merena pako lahir merena pako tapi ibu oge kudu sadar capena salaki ripuna salaki lungsena salaki rasakeun karipun salaki teh rasakeun ieu mah telat saeutik jeding mah di mana tadi di kantor desa biasa ge jam 2 balik ieu jam 4 di mana heula pengawasan di bos antok nah itu bebeja jadi serba salah menghadapi kaum ieu mah serba salah lalaki mah boga masalah 5 menit anggeus mah atos tong dibahas bapak nu salah punten geus lalaki mah ieu mah 20 tahun katukan diomongkeun keneh ya baheula oge 20 tahun katukan keur ngora teuing sabaraha giga ieu memori dina sirahna jigana teh tidak terbatas aya nu labuh budak awewe ditulungan geubis neng tempo pemajikan tuluy we deuk balanya geubis neng datang ka imah geubis neng dek sare udah digegotan di bisnis eta kegituan 2 tahun urang mah teu ngarti atuh nah negarana apa beja ti kade Sofian urang oge da urang mah cara beger teu nyaho wajar lamun batur digebrus ditulungan ku salaki wajar bu tapi aing geubis neng eta datang ka imah mah buka pantut geubis neng mah jam 8 urang sare geubis neng mah ya duit geubis neng jigana teh biasa diolok maka paling hese menghadapi kaum ieu tah
Tapi wajar da ibu mah diciptakan tina tulang rusuk anu bengkok. Jadi lamun digalakan potong, lamun diantep milih tuluy. Jadi lalaki teh kudu bijaksana, bawel pamajikan keun lah. Ngan wayahna radio jual, TV jual. Setel we si eta. Aduh, tuluykeun kitu mah. Lah, hitung-hitung deuk HS dipangdongengkeun we. Dah abdi yakin kunaon ibu babaraha katakan, "Heuh eta pisan ibu teh." Memang dicaritakeun teh urang mah menelusuri heula, bener kituna teh. Kaum Hawa mah mun kaum lalaki mah tah. Wah. Hasan jeung Ijah rumah tangga geus lila. Jejing. Ari Hasan teh gering maotna teh hese geus 2 tahun teu maot, 3 tahun teu maot, 4 tahun teu maot. Bari lempang geus teu bisa, panon geus teu awas, ceuli geus teu kurang denge. Rekat tak bae inget keur ngora boga dosa. Ai pamajikan teh Ijah. Cicing dia dongeng ka mana jurusanna? Pokona mah ibu mah engke cukup Jadi dongeng Hasan jeung Ijah. Engke heula acan. Ingat kata Hasan teh kana kalakuan keur ngora, ngagoroan pamajikan. Iya. Kan dieu sia Ijah. Walau Ijah teh datang, aya naon Hasan? Hayang sora di kieu-kieu, dora-dori ge mahal dibayarna teh. Aing teh geus loba anu kadeuleu. Geus naker nu gubuh pae ka awak aing ari pawot hararese. Kunaon hese-hese teuing aing pae ceuk si Hasan. Kumaha ceuk Ijah? Heuh atuh boga dosa naon Hasan. Pokona abdi mah eureun jadi penceramah rek asupan tukang dongeng. Kan dieu aing ngeudeuh bebeja baheula keur ngora geuning aing pernah ulin ka kota. Maneh cicing di imah sabulan, aing gawe sabulan di kota Sumedang. Waduh. Terus naon deui Hasan? Aing teh da rumah lalaki sabulan teh HS jeung sia teh sono. Ari balik teh bisa nu akhirna mah aing teh. Cicing heula. Nu akhirna mah aing teh ngaladenan awewe SG. Bisi sia hayang apal ku aing dicirian ku Sukro. Tuh hanapeun risbang dibuka sakeler Pak. Da eta mah Ijah teu amek halusnya. Ijah halus, lain halus. Eta mah ceuk Ijah. Heuh Hasan keun bae. Da moal timuru sanajan sa keler Sukro oge. Nah, maneh Ijah teu galak timuru ka aing, apan aing ge sarua. Malah anu bisi maneh hayang apal da aing ge aya ka sono kana ngaran salaki. Maneh sabulan teh tiap nu nganyang ku aing diladenan. Tuh dicirian ku suuk 2 karung Pak. Nah, da teh mah Hasan lenger pae langsung. Jadi lamun aya pamajikan teu timuru, teu ngamek, teu ngamuk, perlu dicuriga buah saruana. Bener Bu? Matak sunahna alama ibu teh kitu. Lamun ceuk ibu bae Kang lah tong dibahas dan hatena mah kurang lebih ti maneh. Nyata dongeng Hasan. Punten bisa nu kasiniran. Dongeng pikasirian tangge dongeng kedua ibunya kayak mah pada mah gitu anak gerana ngadongeng Hasan jeung Ijah tangge mah nonton dongeng sindiran. Nah cenah ku keuna pisan eta ceramahna ka aing. Hafizat ka malika wa nafsi. Kadua nu diawurkeun teh es bonbon. Aya es bonbon permennya. Aya permen rasana? Halo Banu Hasim. Aya nu lada. Aya permen Hexos. Lada aya nu pahit, aya permen Hexos tungtungna. Aya nu amis, permen loli jeung permen kaki. Aya nu lada, permen jahe. Jadi simpulkeun ku ibu kunaon kolot baheula bet nyimpen es bonbon. Permen diawurkeun ternyata rasa es bonbon teh
pahit peuheur ladah haseum rumah tangga teh bakal karampa ku sararea. Ieu we ieu ibu-ibu ngalaman meureun amis rumah tangga, ngalaman pahitna rumah tangga nepi ka babalikan geuning ka indung bapa ditanya ku indung bapa nah make jeung balik tanpa salaki eta teh berarti ibu teh keur pahit. Di mana amis rumah tangga memeti tah ayeuna memeti mah dahar ditawaran ku metoha tuang heula sareng jeung si teteh memete dah 2 tahun teu sama eueuh naon kahayam nyiniranana bener hayam barang lemok beuki usaha tara bari gigireun minantu mata kisukna teh hayam teh leungit dicekekan ku minantuna berubah bener mimiti rumah tangga jatuh ti tajong kumaha cek lalakina kamu sakit mimiti coba nugas karolot kieu jatuh ti tajong ngadon di hoak eta batu eta cokor nolol atuh matak tidak seindah yang dibayangkan rumah tangga teh keneng matak sing karuat mental rumah tangga kuat eueuh deui ku agama matak agama teh pola pikirna agama keur ngajadikeun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Lima terakhir barek ngeusan terakhir hah 50.000 can tuntas nah lain mus tamiri mah selektif nah 50.000 can tuntas nu mana nu handapkeun caringnya ngomong bener oh 50.000 caringnya nu mana ribut nah ribut nyaho gua pernah kadinya nu kagana modal rumah tangga mah bu asli birrul walidain sing hade ka indung sing hade ka bapa asli nah sing hade ka indung hade ka bapa doa anu teu diijabah salin teh doa ini jadi ayat 3 awewe nu dijabah doana hiji indung urang 2 pamajikan urang katilu anak urang cicing ayat 3 awewe nu diijabah ku Allah doana hiji indung urang 2 pamajikan urang 3 anak urang nu awewe eta teh ku Allah teh gampang diijabahna hiji indung urang eueuh sekat jeung Allahna 2 pamajikan urang ngadoakeun lantaran nyaahna katilu anak urang mata keur bapak-bapak kudu nyaah ka anak teh kitu urang maot didoakeun ku anak jeung aya nu ngaran jasa kolot kikieuan gigieuan ieu kahayang anak kahayang kolotnya da anak mah ukur mawa awewe mun lalaki mawa awewe mun awewe mawa lalaki kolot mah panariung sadulu-dulu bisi nyareklan duit rada gede sok urang itung-itung arisan ayeuna akang heula sugan ke tahun hareup maneh kolot teh dihitung pembiayaan konca rek nu sabaraha cing kira-kira nu mere sabaraha konca 30 nu mere 25 geus rugi 5.000 pantat abdi mah engke lamun pareng deuk kumaha ceuk amplop we nyieun konca nu mere 25 deuk dibere mih 3 anu 30 deuk make we botan hiji anu 50 udah kue rada gedean nu kira-kira 10 mih we hieun ke resepna malahan mah anu 30.000 mah tong cenah diupna kursi da kursi menang nyewa cenah cicing we na samaksa heula lain nya mun hajat kitu rada gelo ya moal kitu da moal bejaan ieu teh ladang kolot mata rumah tangga nu hade mah geras sumujud kana jadi indung geura penta doa nu ngaran bapa moal aya urang tanpa aya indung jeung bapa urang bisa kieu aya doa kolot Pak Kades Sopian jadi kades aya nyurucud indung bapana tengah peuting ngadoakeun dirina Pak Camat kunaon jadi camat aya indung bapana anu tengah peuting bebeja ka pangeranna ibu ge bisa serupa kieu lain karena diri urangna tapi aya indung bapa urangna mata rada pantes jeung wajar lamun anak barang penta doa ka indung bapa ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot-kolot teu mere kunaon ku teu boga
ayeuna ibu geus boga duit geus gede hayang dibikeun ka kolot ibu ceuri kunaon ku geus eueuh kolotna rup ku padung rap ku lemah katuruban kana beureum kajeun maciat maratan jagat ngajarit mata langit ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur mata lamun deuk hade ka kolot ayeuna mumpang meumpun keur aya geura teangan salaki nu kieu mah urang nganyang ka indung bapak yeuh bapak boga duit 300.000 anturkeun leugeudeut ka kolot deulin hayang duit kolot demi Allah hayang nempo anak teh babarengan usul atuh ibu teh abdi ge gaduh indung bapak atuh urang kasihan leugeudeut tah jadi doa teh tiopatan indung bapak mitoha we doa tiopatan tumplak kabehanana babari diijabah matak eueuh we hiji semplak tak rasakeun ku ibu lamun indung geus eueuh semplak tak ibu bapak eueuh semplak duana matak nu ngaran hirup jadi yatim itu bingung pak kaditu kumaha kadieu kumaha akhirna teh teu saeutik loba budak yatim anu baong jeung bedegong eueuh pamuntangan dina hirup bener matak meungpeung di dieu aya Pak Camat jeung Pak Kuwu tinggal kieu aya budak yatim teh teangan di Sumedang budak yatim sabriji 30 enteng cek Pak Camat ku abdi sakolahkeun 10 titipkeun ka sakolana biayaan ku Pak Camat yakin budak yatim moal dibuli moal dihina moal baong erak naha bapak angkatna seorang camat lo cekades teh abdi ge 10 ulah ngurusan da geus hayang apal harewosna bade aya bapak bupati rada heubeulan nyariosna da urang ada ini ka Banjar atuh Beos aya Bapak Bupati Pak Doni baha sobat kuring balad kuring wayahna ibu ulah kabubarnya sanajan abdi ngeusan awas yo perjanjian yo hayang kesim hujan da ngarah teu barali Pak Doni nuju di mana keneh Kang alun-alun sabaraha jam deui ka dieu na lain lanjut urang dek ka Banjar 3:30 ti dieu ka Banjar teh 3:30 hiji 2 3 tu jam 8 pinu pieu nya sing karunya we urang teh ka urang dahar acan ngopi acan minum acan loh peletok tidak ceramah tapi da ari ajengan mah kitu tah nu pamungkas mah sing hade ka ilung sing hade kanu jadi bapak pilih Pak Doni teu kasampak ibu hade abdi mah ibu ulah kabubar antosan we mungkin aya sambutan ti nu sanes sok isi ku acara nu sanes da abdi marek pamitan sidik eudeup init deui ka Banjar daripada abdi nungguan Pak Doni kaditu telat dicarekan kuno hajat leuwih hade abdi tetepung jeung Bupati Sumedang nah daripada diamak kuno hajat bener. Nah, tapi mudah-mudahan Bapak Bupati Sumedang sing sehat lahir batin, sing panjang yuswana, sing parat milikna, deket rizkina, anggang balayna, nyaah karahayatna. Atuh ibu-ibu ge didoakeun ku sim kuringnya sing panjang yuswa, sing parat milik, anggang balai, jauh cocobi, pala putra putu urang sing soleh tur solihah. Doakeun sim kuring sok we kumaha ibu sok. Amin. 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 Daya tah nu hareup doana pat nongtrowelang kana ceulik. Sing dideukeutkeun jodohna. Jodoh mah jigana geus deukeut. Jodoh mah geus deukeut, ieu seni kayu imong semoga anak. Horeang sieun kudu ngasuh budak. Aya mustami di dieu nu kumawani mah kejeng ieu jodoh nu dipayun. Bari kitu peukeut teteh kadus beriji budak 3. Wah. Wah. Mu buat nawat atuh panganten oge sami sing sakinah mawadah warohmah. Ibu sim kuring pamitnya
sakit nu kapihatur kade ulah kabubar Bapak Bupati Acan Suping ulah kabubar demi Allah ya nah Pak Damang berarti waduh itu protokol 15 menit deui waduh doraka teh gitu Wilujeng Sumping ka Bapak Bupati Sumedang Sobat Kuring Rama Kuring Guru Kuring mudah-mudahan anjeunna ditangtayungan ku Allah Nu Maha Kawasa Ibu disim kuring masa kitu nu kapihatur Ibu sono kanu namina Bupati dina dengat ayeuna anjeunna Sumping alhamdulillah merhatikeun warga masyarakatna atau disimpuri masa kitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sabakan mugi agung cukup luhur jemar siampurana paralun anu kasukun wening kalih di pamrih hampura anu katada billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.